Pes, coba anjing, enak tuh. Enak. Kok benernya nek? Enak. Anjing. Maneh apal minggu ka Senin deket eta teh bapak urang nu ngajodohkeun. Maneh apal Telaga Biru eta supporter Persib tilalap teu bisa ngojay. Waduh. Mana apal Gunung Ciremai Kahuruan eta bapak urang keur Siduru. Goblok. Mana apal kapal Titanic belah dua? Eta bapak urang nu keur latihan karate. Mana apal buat listrik? Eta bapak urang ngusuk ngesian tokon unggal bulan. Waduh. Maneh apal patung kuda eta teh indung urang nu ngutuk. Waduh. Mana apal Jalan Baru eta nu indung urang karak meuli kamari ti emol. Waduh. Mana apal pasar kaget? Eta bapak urang nu ngagetkeun. Waduh. Maneh apal Pelangi eta bapak urang nu ngechat tapi teu dibales padahal online. Mana apal Gunung Kidul? Eta bapak urang nu mindahkeun di Kaler. Terus kumaha cek aneh duh. Sekali murag deui menang piringnya nih. Si ulah atuh sia mah. Aing sedih kena. Aduh, Selamat, Anda mendapatkan piring cantik. Baik pemirsa, liputan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di berita Tatahi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Duh watreu ngengah bae tinggal ngesan BG. Jangan sampai atuh siang leurewas bae budak teh. Cium budak. Gandeng maneh pangsana mah di leuweung ngerakeun ku batur. Tah atuh berita na lila pisan urang hayang lelejo sinetron ge. Oh, anu sinetron ratapan anak bancet lain. Anak tiri cek sukai sih. Geus diganti sugan. Geus ke si bolem. Apa? Jadi kamu yang mencuri korek papa. Dasar suami goreng patut. Sudah tahu anaknya takut berbohong, masih aja percaya sama aku. Pak ngomong geura indungna nu mau kalah ngajedog bae. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Budak teh bisa teh bewe jeung bewe bae, mending mun kasep urang jadi geuleuh ka budakna teh. Ka mana maneh? Geus cicing ulah pipiluna yang di daguan bedi di daguan. Ka mana ceuna budak teh teu kulah kabeh. Usir aja Pak anak bancet ini. Dia tidak pantas tinggal di rumah ini. Dasar anak tukang maling korek. Pak ngomong atunya teh bisa Eta sa. Geuning anak si Karbingnya di dinya. Huruh budak teh ludeungan geuning. Ieu mah bobodohan. Sa, tadi urang seneng pisan. Mimpikeun maneh jadi kamu ke urang. Hah? Aku ge seneng mirengna geuning. Mangkaran. Nya, untung nate cuma mimpi. Ya ampun Bu, anak ibu jadi jablak. Astagfirullahaladzim. Tapi dia dapetin om-om yang kaya. Alhamdulillah. Mangga ngalaet. Punten Pak, abdi ka dieu teh bade ngalamar si Neng Putri nu geulis siga turis. Kira. Bapak mah sahariwang lamun si Ujang ngalamar si Neng mah. Pokoknya masih bapak tong hariwang. Si Neng bakal aman upami nikah sareng abdi. Emang si Ujang atos gaduh naon bade ngalamar si Neng? Abdi ngan gaduh dua perkara nu tiasa diandelkeun. Nu kahiji, abdi gaduh kawani sareng seueur balad. Upami si Neng nikah sareng abdi, si Neng bakal aman. Terus nu kadua naon? Nu kadua, abdi gaduh kawani kanggo gelut sareng si bapak. Upami si bapak teu ngijinan, bapak kudu sieun ka ieu yo. Ini siak ada itu. Ini siak ada itu. Nya, kurang tek nembak awewe tapi bingung kumaha cara ngomong nya. Tinggal ge ngomong we maneh bogo ka si eta. Urang bogoh ka maneh? Nya kitu. Urang bogoh ka maneh? Heueuh, tinggal ge ungkapkeun kata-kata eta. Ieu teh keur ungkapkeun. Heueuh, engke ka jalmana ulah ka urang. Jalma nu mana? Ai maneh bogohna ka saha? Urang teh bogoh ka maneh nya. Jantung